disampaikan nanti karena Panglaungan dari Sunda Bakti Sarakan ku ayana seueur ka keung seueur kamelang di para panaratas gitu. Kondisi budaya urang ayeuna kasilih gitu keur maseutik saeutik ayeuna mah tos kaseret gitu dina boh bahasana boh segala rupi kesenianana gitu terus hampir punah gitu kumari gitu kudu aya hiji tareka salalunganana gitu nya para naratas teh gitu ngayakeun hiji jebaran gitu kumaha cenah urang ada wadah gitu wadah tempat orang silaturahmi terus dina riungan eta Panglaungan janten nyawalakeun kumaha tarekahna supados budaya urang teh tetep lanjeur gitu nya janten dinamian punten organisasi eta wadah eta janten Panglaungan Budaya Sunda Bakti Sarakan harapan kapayun panjenengan tantos supados dangiang urang Sunda teh tetap sengit gitu nyambuang gitu sanusan Nusantara buku tapi ngambah dunia gitu terus urang Sunda teh ulah akrem wae gitu janten nanjeur gitu sengit ngadalik ding gitu maksud musyawarah Bakti Sarakan mah kan tadi ya pengurus Panglaungan Budaya Sunda Bakti Sarakan teh kan eta di Semantawis diurus ku pengurusna ku Panaratas Semantawis Panaratas eta ngongkolakeun organisasi Panglaungan eta jadi kemajuan heula gitu janten di supados berjalan organisasi eta benten deui ka ayeuna teh organisasi Panglaungan Budaya Sunda teh ngadegna teh 17 Juni tahun 2015 nah kirang langkung tos 6 tahun gitu kan majeuna gitu Panaratas benten mantau pengurus ayeuna mah sangat pengurus anu sareng ADART tapi aya pengurus ayeuna mah pengurus Panaratas gitu tadi dan ieu menten ngayakeun aya hiji musyawarah anu disebut musyawarah Bakti Sarakan nyaeta kanggo milih pengurus anu dipilih ku para anggota sadaya organisasi Panglaungan mah sanes sifatna sampai sanes eksekusinya tapi mangrupi ide-ide anu bari disumbangkeun ka pemerintah sebagai Dewan Kebudayaan gitu janten supados kumaha tarekahna sangkan budaya urang teh gitu budaya Sunda tetap gitu lumangsung gitu lestari sakumaha mistina diharap gitu janten kedah pinten koordinasi sareng pihak-pihak pemerintah gitu sampai dan eksekusi mah tentang terus aya nu Instruktora aya nu Dinas Pendidikan umpamanya nyangkut pembinaan kamurang kali Budaya Sunda gitu kan kerjasamana sareng Dinas Pendidikan mudah-mudahan kepengurusannya pengen pinten kantung neraskeun gitu nya kantung neraskeun mudah-mudahan aya program ngarekahan teh ngarekahan pinten aya Sukabumi Daya Sukabumi Kaler Sukabumi Pelabuhan Ratu gitu Sukabumi kitu nya kan kepengurusan eta anu puseurna ka Panglaungan Budaya Sunda Bakti Sarakan khusus anu puseur gitu. Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Atanami Munyuradana anu dihormat Pugu Dewan Kebudayaan anu dihormat KKS sareng rengrengan oge para pugu MTSP sangat kapadu. Bismillah, pamungkas carita pangrekawana. Puji panghias ati, kalayan syukur panglipur kalbu. Mangga orang sami-sami sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur, Gusti Maha Suci, Pangeran
lebar sapun anu kasebut diinihina ieu pasang lawaskeun penuntuyan acara anu baris diluhan. Kagenep pintonan manca sajak Sunda. Katujuh pangjajab di Pupu Dewan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi. 8 pintonan Pupu Jumdewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Kepala Dinas bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ketika budaknya diajar bahasa Sunda, bahasa preman utama yang dikawanokeun ka karena budaya Sunda di 2015 ya ditangtoskeun patoskeun ngadakan jiwa ini organisasi pengelauman budaya Sunda Bakti Sarakan di Panara Kasar pendiri. Jadi pengurusnya terdiri tina jalmi anu pendiri organisasi ieu. Jadi organisasi anu dihormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota Sukabumi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sukabumi, bangki deui parantos ngawujud kapangurusan di wilayah Kota Sukabumi. Mudah-mudahan teras nerekap Pak, teras nerekap oke ieu salah sahiji tarekah kanggo ngamajengkeun kabudayaan budayana leungit bangsana eta panginten dan bakal dandan kakhawatiran urang sadayana salaku ngomongin Sunda, salaku oke warga nu aya di tata Sunda. Sakitu anu kapihatur hiji sumangan panginten sareng kabinang kita di Sunda oke di Kota Sukabumi, mudah-mudahan biasa langkung majeng Kang Fajar di Kota Sukabumi ayo urang sasarengan gaweran cage sabilulungan kanggo ngabajengkeun budaya Sunda di Kota Sukabumi khususna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan awanci langkung anu kami hayu urang disanggakeun puja sinalih sapatos kamudinya yang hirup budaya Sunda teh kaasup basana gumantung kana pakena. Begituna pami di Sunda tos teh aya kapal ini bahasa Sunda nah hirup kumpul sapepae dengan tos lami kalemian orang Sunda teh bakal pokok kana sampelan bangunnya kainakeun tos arang atau pilangka orang Sunda belajar tentang wayang golek terus jaikuhan keras teduh
Oke, kesenian Sunda Nusantara. Tentunya kaya dia menjadikan kehadiran pilih budaya Sunda kasih peratusan jalanan itu kelayan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Panggaungan Budaya Sunda Bakti Sarakan tahun 2022 dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji dua tilu. Pas. Burat badak program burat badak ulah lepat hartos sare rupina ieu tos diaos ku sadayana margi sanosim kuring di paparin pancen naon teh manuk ieu kagiatan lapur teh tiasa macana margi kacamata kakantur di rompol jadi teh tiasa maca kumargi parantos di araos urang jentrekeun we urat badagnanya urat badagna mangga tantos lebetna ka panantas satacan aya mau dipekarkeun direkahkeun tah kanggo sistem kapayuna kumaha lebetna nah eta teh lebet ka pusat ka buseurna eta napi terlebet pengelolaanna teh sami kembali di cabang atau di pekarangan atau di wilayah eta maituna kita saken perkawis iuran tantos anu utami kewajiban anggota ka organisasi itu bae datang kamari mah teh acan direkahkeun nu mawi anggota teh ayana dina kapengurusan anu panaratas teh anu iuranna sasasi sakali sasasi 10.000 di tahun 2 sasi sekali dan ini sekali dalam udah 2 sasi sekali tepangna gitu kan ayeuna aya kapangurusan daya Sukabumi daya Pelabuhan Ratu sareng Sukabumi Kaler tantos anu naon teh anggota ka organisasi saha anggotana gitu bae upami anggotana antos aya ayeuna masih kacatat di kapangurusan puseur secara administrasi tercatat di kapangurusan puseur atanapi pada mutasi menuju sareng padungkan misalnya Kamderus kacatat anggota di pangurusan puseur tapi ayeuna janten pangurus di daya Sukabumi nah Kamderus bari tercatat di kapangurusan sebagai anggota di kapangurusan puseur atanapi mutasi sebagai anggota di kapangurusan daya Sukabumi tiba membuat ayat kewajiban ke pusat gitu ya tak takut koskan kita seberapa persentase lah betulnya di Bupakon kanggo kewajiban ke pusat itu selalu panaratas catat yang selama umum sabada laporan pertanggungjawaban Pak Lurus dina laporan dina selama umum calon pengurus kudu nyumponan persyaratan yang ditetapkan kepada ART sampai dipilih kabeh calon pengurus kudu diwanohkeun heula pengurus utama khususnya pengurus utama pas ngurusnya miliknya pun tilu miliknya teh pupuhu wakil pupuhu sareng jeung tulis tilu mungkin anu tilu tugasna ngalengkepan nu tilu teh kahiji kajuana mantan pupuhu kamari ayeuna Awan di Pelabuhan Sam Kang Awan nah seueur. Tapi lu
tulis. Kang Rosid. Anger Kang Rosid. Ya. Anggotana itu Ewiman kita lagi ngebantuan. Ini Pangles Kusir Panglawungan Budaya Sunda Baktisarakan tahun 2020 Bismillahirrahmanirrahim. Dina poe ieu Kamis tanggal 6 bulan Januari tahun 2022 musyawarah Baktisarakan anu sacara quorum geus diputuskeun sah. Geus putuskeun pikeun milih jeung ngangkat pangurus inti Panglawungan Budaya Sunda Baktisarakan kepengurusan tingkat khusus mangsa bakti 2022-2026. Wasta-wasta pengurus mandiri yang kaunggal lihada hiji Dr. Andes Juanda Pupuhu, 2 Dr. Awan Setiawan MSI Wakil Pupuhu, 3 Dr. Andes Sajerosi Desa Smita Jurnalis. Senang kenging salembar mudah-mudahan ngajantenkeun perintah anu positif kanggo Panglawungan Budaya Sunda Baktisarakan Kapayun. Pribados pada mauskeun anu parantos di tantoskeun ku Pupuhu juru tulis sareng pribados.